Abdi Yanti. Abdi mangrupikeun jalma anu pernah janten korban bullying. Sanaos abdi tos ngusahakeun hirup sareng ngabuktoskeun yen abdi pantes dihormat. Nasib nyarios sanes. Sanaos di tempat anu beda-beda, kanyataanna henteu aya nu nganggap ayeuna abdi salaku manusia normal anu henteu pantes dibully. Kuring nanya ka diri sorangan, nah tina penampilan kuring anu teu pantes di tempat maranehna atawa eta alatan kuring di tempat salah. Sebenarnya kuring nu jadi masalah atau aranjeunna nu lepat? Barudak ayeuna kadatangan murid anyar di kelas. Yanti mangga lebat. Sok perkenalan diri heula. Assalamualaikum Rela. Iya punten tapi belajar murid baru. Enggak sok lebat. Sok mangga perkenalkan diri heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepakeun nami Abdi Yanti, siswi pindahan ti SMP Sukalaksana, mugian tiasa silaturahmi sareng sadayanan aya. Mangga Yanti cantolan. Nya Ibu pamit, antos saneula guru mata pelajaranna tonggaran deui nya. Murid aja lagi kucil kulit gitu. Aya naon tadi? Parah teu bejaan. Hewe, bedaan. Barudak guruna ge teu dongkap sok araruih we. Mohon Bu. Naon tadi tengah bejaan? Tani teu sabaran atuh kege meuni di bejaan. Tah si Yanti. Naon ngomong teh setengah-setengah. Mana teu sabaran, to the point we teh si Yanti urang pajugian. Tunggal poe terus mun dijadikeun babu alus tah. Heeh lah si Yanti mah banget nage banget gitu geuning kuleuk. Bade ka mana ieu minta duit heula. Duit heula tuh. Asli gaduh bener. Bade ka mana? Wani ka urang. Bawa we ke tempat biasa ka mah. Ayo. Ca, Yanti sareng Empit nyeret si Yanti ka gudang. Di gudang aranjeunna ngagebukan Yanti. Yanti ngagorowok minta tulung, tapi taya nu ngadenge. Saatos aranjeunna puas nyiksa Yanti, aranjeunna ninggalkeun Yanti di gudang dina kaayaan pikawatiran. Ayo sok. Ayo Ay mana di petaan duit oke di ibu mere. Lamun maneh mere tadi di rumah maneh mah aman. Nyadoka teh mah teh ngadoa terus tadi ge mentek teh di pasian oge. Kalau wanian eta kasih Ica. Tonjokan lah. Iya lihatna. Geus lah ayo tinggalkeun we. Yanti hudang kalayan kasusah. Manehna lempang ka atep sakola. Dina hateupna manehna nempel ka handap. Anjeunna ninggalin jalma-jalma lalumpatan tanpa paduli. Manehna ngarasa nyorangan jeung asa. Anjeunna mutuskeun luncat tina hateup sakola.
curhat ka kantor kepala sekolah. Aranjeuna minta rekaman CCTV ti Bu Aini. Polisi ngahurungkeun rekaman CCTV keur ninggal adegan Ica, Riri jeung Empit nyokot Yangi ka gudang. Lebar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mangga Cali. Punten bade nyuwunkeun rekaman CCTV Kanggo buktos kasus pembulian. mangga tingali eta korban dibuli ku babaturan sakelasna dibawa ka gudang terus digebugan. Pasti eta sababna manehna bunuh diri. Nya eta bukti kuat, urang teh palaku saha ngaranna? Katanya Ica, Riri, sareng Empit, aranjeuna minder nyen masalah di sekolah. Kuapi geus sababaraha kali ditegur, tapi terbongkar. Sumun Bu, hatur nuhun kanu damel babarenganna. Abdi sareng rencangan bade nungkulan hal ieu langsung. Rima jeung Sari, indit neangan Ica, Riri sareng Empit. Polisi manggihan aranjeuna di kantin sekolah. Hei, maraneh keluar. Sari ka ditu, abdi ka dieu. Bade ka mana? Aranjeuna ninggalkeun sakola di handapeun pangawal polisi. Di sakola, suasana jadi sedih jeung hanjelu. Para siswa jeung guru milu sedih mautna Yanti. Maranehna oge kaduhung teu nyaho jeung nyegah bullying anu kaalaman ku Yanti. Bu Hera jeung Ibu Aini ngadoakeun. Aranjeuna miharep yen bullying moal lumangsung deui di sakola. Mugia kajadian nu nimpa Yanti teh kajadian anu pertama sareng terakhir di hari sekolah. Mugi anjeunna